bejakeun ka dulur-dulur aing di Tumaritis bisi aing teh balik deui. Wah, na kumaha ari akang eta? Diusir kudu jadi kolot aing beda aing hayang kawin. Bolok. Diusir kumaha akang teh? Diusir aing dicarekan beda aing hayang kawin. Gitu akang. Lain tega bejakeun ka batur-batur dewek di Tumaritis ka Karang Taruna bejakeun. Bejakeun ke batur-batur aing nu sok poli. Barudak sis kamling kitu jigana moal aya dewek deui di Tumaritis. Moal aya nu ngeunangan gigitaran. Bisi lemur ada sepi wah dewek bejakeun hampura aing rek abur. Di kaluluasan kitu akang. Da cicing di imah aing diusir kudu jadi kolot. Aing teh hayang kawin. Pangihna dina impian aing teh Gitu akang. namina Wirginingsih anak raja di negara Giriretna da mere alamat ka aing dina impian. Oh, gitu. Di mana eta teh alamat teh? Da yakin dina hate teh aing teh aya di kieuna. Mata aing abur-aburan ayeuna diusir ku bapa. Lain nyeri hate aing teh sebenarnya mah da rek teh kitu kumaha meureun kolot nyaak anu jadi anak kan aing keukeuh dina hate hayang kawin. Wah, Dawala gareng ampura aing dawala gareng ditinggalkeun ku dewek. Pusing-rusing kedihiti ngabela katineng rasa tersangka gening tersangka Ma bapak pileuleyan bisi teh pangih di jeung abdi ma. gemol gitu itu. Ampura dawala casan maneh dibawa ku aing. Lawan sasan aya HP teh boga akang meuning. Ari casan dibawa ari HP tinggalin. Lain ke meuli dewe HP teh bawa figura foto. Gareng hampura ku dewek figura foto dibawa ku aing. Foto di Batara teh. Basa aing sepi jeung Ari Batara ku aing dibawa. Kenang-kenangan atuh dawa. Wirginingsih. Oh, Wirginingsih ieu akang nyai rek leluasanan rek ngalamar ka hidup geulis. Sanajan awak paangang hate mah paanyang-anyang. Beribu-ribu bintang di langit hanya satu bintang yang bergemelap yaitu engkau Nyai Wirginingsih. Gunung kang kudaki, lautan kang kuseberangi. Walau engkau berada di ujung langit akan kujugjug Nyai. Akan ku kejar sampai mana demi cintaku padamu Wirginingsih. Isahaya gagak limang nuhun wah keur bekal wah. Abah Aceh gagang limang nuhun wah nuhun tuh bapak aing mah teh nyaheun si Uwa nu nyaheun ka aing. Bekalan aya aing keur bekal ngalamar 200. Yang ipekah aing 200. Nuhun wah. Yang daftar KKUA di saya Abah Umul nuhun bah Abah Umis nuhun bah Umis jajak keluar kaciron bah nuhun dari batur nyerah ka aing bapak aing teh nya dan ngusirnya kan. are batur nyerah ka aing bapak lurah cicing wae.
yang kawin Nyai Wirginingsih. Ternyata yang susah itu bukan berdamai dengan keadaan, tapi yang susah itu berdamai dengan perasaan. Nyai Wirginingsih, cinta akang ka Nyai tidak seperti sabun mandi Nyai. Pagi-pagi digosok, sore sudah hilang lagi Nyai. Tapi cintaku padamu Nyai akan setia sampai selamanya, sampai ujung dunia Nyai. Ku jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku rela jadi kuli itu semua demi Nyai. Cek jajami harja Nyai. Ingat asa wawo da lagu eta mah teh. Apaan tuh? Apal jajami harja deng. Dawala pileleyan dawala. Bisi aing terbalik deui dawala ampura aing dawala. Sanajan cek bejana aing bogoh ka Wirginingsih teh ngajul bentang ku asiwung baledog pakel kumuning jog-jog neureuy buah loa. Anak raja aduh sakitu beungharna aing sarua anak Semar anak raja raja sangsara. Tapi numutkeun pangeran mah teu kitu jodoh pati bagja cilaka angin pangeran anu kagungan. Geulis Nyai. Akang yakin Nyai salira oge manteng mayeng ka akang Nyai. Akang capek Nyai. Akang capek Nyai. Dirimu terus berlari-lari di pikiran aku Nyai. Tuliskan ke status. Nyai gelis Wirginingsih. Sapanjang jalan sorean mal boleh di aspalan. Sapanjang acan kasorang mal boleh di akalan Nyai. Meli obat ke apotek, jalana ke buah batu Nyai. Boga sobat tukang lotek huluna ketinggang mutu Nyai. Pileleyan Bapak. Kabodong Rek nahaun ka bojong jauh teuing.
Jahir janji kapanjen kenyaan mual kahalang ku hujan kapanjen mi asih mual ka bandang mulia kapanjen mi hemat tumerusna lelembutan kapalina Ciparai kapanjen mi cinta lahir tumekan bati Kusirung sing terdihiding abah hidup ngabelah katinang rasa tasangkan kening tasangkan keset kape tekapake hariwang reak kamelang yang itu rek paangga tungtungna abdi teh bingung melang teh ieu rasana Berasa di restoran sih deh. Bapak Ampura Pak lain tega kerja di kolot abdi ge meureun geboga kahirupan sorangan Pak. Ma dawala hampura mi HP emak jeung bapak dawala. Bisi emak anu ngeuweuh ngalak pangalakeun cai pangalakeun ku si laing dawala. Gareng lamun bapak eueuh suluh pangalakeun ku si laing. Dawala omat mi HP pukukutan aing bueuk. Omat ulah diheureuyan eta bueuk dawala pangbarabankeun dawala ku ti kotok. Nyai Wirginingsih bebende pamepes hate bebereuh anu geus maneh. Nyai Wirginingsih cinta itu seperti angin Nyai. Kamu tidak bisa melihatnya tapi kamu bisa merasakannya Nyai. Aing kos nu gelonya. Ku cinta mah kieu leuy. Poek ku cinta mah deuleu. Jauh di jugjug angang di teang paingan geuy. Teu ngabisani jelema anu kaedanan ku awewe teh karasa ku dewek ayeuna. Melaan aing kabur ti ima. Melaan aing monok moek di jalan ayeuna kabur. Gusti nu agung. Mangganing aing bakal dengan saukur 4.000. Ngan kebenaran tadi ti si Uwa Aceng. Nu mekelan ka dewek jeung si Abah teh. Bau Mis. Bau Umis nuhun Abah katampi mudah-mudahan kagentos anu melipat ganda. Seberang Bah Aceng digagak rimang teh jawara teh euy. Luar biasa leung bagja bisa penak jeung anjeunna dewek aurana ge beda. Atuh tadi penak sareng dibekalan dewek ku Bapak Depi Collection. Ya eta sareng Abah Reyak leuy. Bapak Mis Ciparai. Tuh Bapak Mis Ciparai. Bade mekelan alhamdulillah. Aduh punten Pak kukin siapa? Nya tuh Pak ulah ka dalang ka abdi Pak dalang ieu bangsat Pak. Ampura akang cenah atah keneh teh hejo keneh. Nya cewios hejo ge da 2. Sagedap deui ge asa kana namahan. Dewek hayang kawin leuy.
Da wala bileleuyanne da wala. Aing ngerek-ngereuyeun we sanajan tepuguh nu dijug-jug aing cik paribasa nuturkeun inung suku. Perjuangkeun kan. Perjuangan dan cinta teh perlu pengorbanan. Ya, Kang. Aya pengorbanan kudu naon hartina dina perjuangan mah nya kudu aya pengorbanan. Aras. Wir bener. Ieu. Barang yasta jingan nuju ngahuleung ngaraga meneng ngolohok ke mangkadu. Iya. Ieu rayina dawala anu memang hariwang kaya asta jinga nuturkeun bari jeung sami dawala ge diusir ku Semar Badranaya pedah dawala ngabelaan ya asta jinga barang ningali tingkat tebihan ya asta jinga memang da bau na ge tingkat tebihan parantos yakin yen ieu teh asta jinga Apal bauna. Ai. teu salah ja Kang penyalahan bauna. teu nyalahan bauna deui ye. Patri. Sajajalan hangit teh jelema mau malu atuh taramani kabayang hayang kawin deuh teuing lanceuk aing Gusti Arben. di sagala dibungkus kieu aing nyaho casan aing di gubuk kieu teh da wala gareng di HP bapa we da baik teh gareng ulah carekeun si lain rah ai si lain kumaha da wala si teh ngajedog di tukang teh batuk-batuk atuh Udut. mun reuwa si teh reka mana si lain teh make diturkeun dewek apaan sidik si lain jadi PHP-an bapak ku dewek Doh. Maju. brother Waduh. naon siling teh deuh teuing moal aya nu bakal ngabela ka didinya lintang ti di dieu ye si lain teh karunya bapak paduli teuing antep tah si budayut naon si teh kakolot teh sarua kuring ge diusir kusaha ku bapak uing dulu itu naha ngabelaan didinya ngabelaan dewek diusir aing mah ku Semar moal anu bakal ngabela didinya ye aka hayang kawin tepan aya kudu aya saksi kuring nu bakal jadi saksina uluh da wala ari bapak jeung mak kan bae geus gararede antep lah geus karolot ieu nah bari nage tamalang teu nineung aing mah ulah kitu si da wala pamali ka kolot teh ai selain diusir teh ngabelaan aka ngabelaan dewek cinta karunya si cepot hayang kawin siara ngabelaan cenah kalanjing sia yang kawin ka anak raja ulu tuluy nya cekeng teh ngabelaan da lanceuk teh meureunnan perlu batur dikitukeun ku seleng dikitukeun anjir tuluy nah sia kumaha cenah sia teh pan si cepot teh gelo ceuk saha ceuk bapak rek ngabelaan anu teh eling ceuk saha ceuk bapak teh heuh cekeng teh dikitukeun dikitukeun ya cenah si cepot teh hayang kawin ka anak raja pangihna dina impian bayangkeun ku sia si cepot teh jeprut pegek ge da wala bapak aing can pernah nyebut pegek ka aing eta mah emohna ti kuring bonus teh mah Bonus. Ada bonus. moal aya nu bakal ngabelaan aka teh limangan ti kuring tenang jeung apan aka macan pengalaman naon kawin Ada kudu aya batur. nah sih memang kudu aya pengalaman ye lamun kaparangkeun aka engke di rapalan apa di rapalan di rapalan jeung naon urang akad nikah geuning baheula mah akad nikah teh jempol jeung jempol dikieukeun tah eta mah jempol curug sok kakak tuh komo dirinya pereup ngajak gelut ka naib Misalna we. ayo
bener dah ulah euy. Cicik aing poho deui teh kumaha kata-katana teh. Kata-kata lain kata. Cicing dah ulah teh gini. Tarima abdi nikah. Tah dah ulah eta direwas goblok teh. Tarima abdi nikah gini sok eta. Heuh tuliskeun, sok apalkeun heula. Tarima abdi nikah. Tarima abdi nikah, bener. Sok sekali deui. Tarima abdi nikah, ka saha eta teh? Ka saha eta teh? Eta awewena saha? Eta awewena saha? Si belet. Belaguk awewena saha? Belaguk awewena saha? Aisyah. Da wala asa teu kieu da wala. Bener. Lain asa teu kieu sia nu belaguk. Bener ge lawan eta tuh. Kadung ditulungan sia. Yuk, dola ini keur bingung lah. Sok. Tarima abdi nikah, ka sate Wirginingsi, heuh sok sebutkeun. Kaneng Wirginingsi bin teh naon? Binti bapak. Oh, bapana saha? Kalaka murka, sok. Mereka deui. Tarima abdi nikah ka Kaneng Wirginingsi binti kalaka murka kalayan nganggo mas kawin naon eta biasana naon biasana masa perangkat alat salat dibayar kontan maharna teh biasana mah mas kawin bebas teu penting awewe daekeun mereka ni belah. Tarima abdi nikah Kaneng Wirginingsi kalayan nganggo binti kalaka murka kalayan nganggo mas kawin saperangkat alat useup teu ngangge kukumul digolosor bae eta ge dianyuk di mana aya mas kawin ku saperangkat alat useup heuh da ingin eta kan saeta-etana tuh kan bae nu penting mah kawin nuhun da wala silaing nuhun bagja silaing da wala disangka silaing da wala bela silaing da wala nuhun da wala lir bentra ieu ge barang nuju impal wasana ieu patih ti nagara gire retak kakasih kalaka sakti anyog ka ieu wewengkon nyata bade naroskeun ka astra jeung sareng dawala nyata nagara tumaritis. Hei bang, ulah kaget bang. Saja. Ulah kaget kaulah bang. Saha teuing euy. Moal bega da wala teuing atuh. Sahanya nya gogorowan. Ulah kaget kaulah bang. Belah mah euy. Jelema can katempo sorana geus kadenge. Ulah kaget ya kaulah rek nanyakeun bang. Sia, goblok sia. Kumaha teh sora teh menikah? Hayang lagrag teh jantung aing. Sia. Woi. Sia. Woi. Saha? Palingan teu payu ka wewe sia da kitu sorana gini. Tidak berkarisma gitu sorana teh teh. Ulah kaget ya aing mah. Ieu patih teu menak dateng angarsa. Datan nerat tangga deman. Datan nerat tangga deman. Mangkulingan rana ulah kaget
Gusti roh. Kunaon atuh? Kunaon roh jelema teh? Allahu Akbar. Ya Allah kakara ing papangijing jelema ka goreng patut ieu. Roh. Naon na? Teuing da nying sirikeun. Halah punten Bang, punten Bang, punten roh. Lucu beren bangetna Cep. Untuna hiji. Untuna hiji. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Punten Bang. Punten Bang, punten Bang. Punten Bang, punten Bang, punten Bang, punten Bang. Nah, kulat. Nui sugan teh lain jelema. Tukangna irungna panjang. Ya Allah, Gusti Allah, hampura Bang, hampura. Hampur punten Bang, punten Bang. Moal teh nyingirikeun aing si goblok teh. Dagor wae daulat cicing jo dagor naon teh. Heeh. Tengeun aing nyingirikeun kudu kepatut. Hampura Bang, hampura Bang, hampura. Teh sawios kulan teh sawios. Aduh, hampura Bang. Hampura Bang, hampura Bang. Anjing hitut. Gusti Agung jelema ieu mah teu kudu ngabodor. Teu ngabodor bunga teu pikeun sirieun. Allahu Akbar. Bah, hampura Bang, hampura Bang, hampura. Ieu teh saha kula teu saha Bang, punten Bang, punten Bang, punten. Saha teh ieu teh kulan bade naon gogorowokan? Kieu Bang, punten Bang kaula jeung sirikeun Bang. Lah naon? Jawab Gusti euy. Ngeri hate yang jelema ieu mah. Bisa dicentang ku aing lain naon. Aing kapoekan rek kumaha keur main keur kieu sok. Tamang yang sirikeun ka aing. Bayangkeun aing hayang bisa aing ngecerak deuleu. Dikecerak ku naon? Kebeneran aing mau silet. Silet mah besret lain kecerak atuh. Ya. Halo Bang, hampura Bang, hampura. Dina naon ulan sawios lan. Dagor ku aing geura. Tenang akan bae disengserikeun bae. Bayangkeun ku sia tadi ka aing merong bari jeung sisirian. Tengeuna ku sia so bayangkeun ku sia. Heuh. Sirina goblok ngeledek lain naon. Deuk teuing da jeung sirikeun punten. Aduh, Allah punten goblok. Tengkeng keting labu. Alah, nyung sirikeun naon, nyung sirikeun maneh labu. Nah, ada labu mah wajar. Jeung jembatan beungeut kitu. Goblok sih teh. Jeung aing oge ada balakeun lauk jeung kusieu lah. Aing haream ngomong lagi. Sudah ngobrol jeung jelema kitu. Bade naon ieu teh kulan? Kieu ieu teh Bang. Tedek cicing kumaha teh? Sia ngalengkah nya aing milu ngalengkah da keung. Oh, dari sia lompat nyikahna aing. Kaulah teh bade naroskeun ieu Mang. Lan bade naroskeun, dupi Mang saha? Ngaran abdi nya. Upami dipercaya mah abdi teh kulan dawala kulan. Dawala sumuhun. Sawala. Dawala. Tidak bunget tapi kana ngaran pika siriun. Dawala. Cina lain Arab lain. Gusti nu agung yang ngaran Dawala. No hartina ngaran ti kudu aya harti Dawala. Kanyok anjing tu mana si goblok teh. Tenang, tenang teungeun aing sia disingserikeun berangaran-ngaran wae disingserikeun. Bener-bener teuing. Heuh. Jadi anjeun teh Dawala sumohon ari di pangker. Ieu pun lanceuk ulan. Saha namina? Namina teh Sastra Jingga. Saha? Hei. Saha? Sumohon namina teh Sastra Jingga. Sastra Jingga. Hei. Naon ieu teh? Oi. Benar anu tukang teh ngaran teh Sastra Jingga? Sumohon. Loh. Tapi dah pasti lain lah. Teu mungkin anak pangeran kadepek kieu. Aya pangeran cadok kieu.
Cek ya teh bener asa juga sumohon urang mana ya teh ti Tumaritis kulan ay hai ti Tumaritis sumohon loh nu sarua nu bener maneh sumohon ya teh Tumaritis anak saha nyaeta putrana Ramana teh kakasina teh Semar ay Semar dari aku. Panganten dikusruk tuh. Panganten jatuh. Aisyah naon wala ieu jelema naonan ieu teh anak Semar semohon Gusti nu agung sarua teu salah pisan aing tapi ieu beungeutna teu meyakinkan ke beungeutna ampun manya pangeran mahkota nepi ka jadi ikat kieu Sige teh bener bang, teh bener ngaran teh sajinga sumohon sajinga. Waduh, keur nyamar meureunan. Ai pangeran mesok nyamar mancala putra mancala putri. Nyumput buni nu caang nebrak parijing teu ka tembok. Yakin ya aing pangeran. Bade ka mana teh bang? Ieu teh pun lanceuk teh kurang bade milarian jodoh. Milarian jodoh, semohon ka mana? Ka mana? Negara Giriretna ulah. Nyata jodohna teh ka negara Giriretna. Sok sakoplok sakali dibanting ku aing. Kabina-bina teuing si teh naon si teh rek satruk naon. Gagarabagan riang tai aing rempol-rempol di tadi. Ai reka negara Giriretna semohon bade naon bade ngalamar kulan duh ngalamar saha nyaeta ngalamar putri raja saha ngaranna saha Wirginingsih dola Wirginingsih edan Gusti nu agung Ini sasaran pembae siapa panganten dibanting deh. Iya tepan narek ngalaman Wirginingsih semohon Gusti yakin aing pangeran yakin 100% aing pangeran yakin rek ngalamar Bang sakasih teh dawala ulan dawala semohon dupi anjeun teh saha teh Bang lamun anjeun hayang apa ka kaula teu teh hayang apa aku masih we hoream lah ngomong lagi aing keur mangajingahina ka aing lain ngaran kaula teh nyaeta kana kasakti paduli rek kana kasakti rek kana beus kumaha maneh we rek kana elep kumaha maneh we rek kana pajero pek kumaha maneh ye mang kaula teh kana kasakti nyaeta ti nagara Giriretna uluh dola di mana bulan nagara Giriretna bade naon kaula teh kautus ku raja kaula nyata pikeun neangan anu ngaran Sastajiga sabab anak raja nyata Prabu Kanaka murka katarik ka pati-pati ka pentang Asbaragama nyata ku Sastajiga saha namina ngaranna Wirginingsih ta ieu teh kaula teh uwana Wirginingsih Allahu Akbar wa jalan dola wa aing dola kalang cing wa minantu pangeran lu pangeran naon teh pangeran Sastajiga luar cing
Wah, da wala cicing wah ieu abdi wah yang panggil jeung wiri gini kasep dipenakeun kasep cicing da wala aya naon ngahalangan cicing ulah kaburu kuasi da wala ya kawin da wala je da wala aya jalan ke mementas geuning wiri geuning gisi ge saruan dengan aing da wala bor cicing wah bawa abdi cicing urang tanya heula bener ai sering naon da wala ka dieu ngandung ngahalangan aing ning dengekeun ulah kaburu kuasi ka jelema naon iseuing tah ieu cinta membutakan teh ieu membutakan kumaha sih deh ya itu teh sia wala pandangan aing dengekeun anu ngomong mimiti hayang kawir geuning si saha nyapan urang heeh ieu mah jelema teh nuturkeun omongan urang tah ieu disebut hipnotis teh ayeuna mah loba diculik jelema teh. Apanya juragan Arjuna oge leungit apanan? Juragan Arjuna teh di Amarta teh leungit jigana diculik mode kieu jigana. Ye da wala aing dek dikawinkeun ieu di dinya lain dikawinkeun tapi rek dina parepeh. Diala organ tubuhna. Akama pasti ginjalna wungkul da beungeut mah moal kapake. Banget nama dipikeun diparabkeun ka buaya diala kukuna hungkul kah bener jeung awak maka pake ayeuna teh loba culik ayeuna anu diomongkeun ku urang teh pan urang heula salemeh itu teh itu mah nuturkeun omongan urang nyir da wala itu mah nuturkeun barudak urang dan nurutan mah gini aing ngeuna naon teh nurutan mimitina masih dieu Daula nuhun daula nyir muntaheun aing cok kumaha lamun dipake cocok ya dipake akad dipake cocok hong diwadakeun dikubur dina hana penjematan bola dikawinkeun ieu teh culik anu mah zaman culik juragan Arjuna teh pan leungit eta teh daula silaing waspada permana tinggal daula nuhun cing waspada keur kieu mah ulah kabuleun ku cinta. Kumaha? Jadi eta sasajiga teh bade dibantun ku kaula. Lan bade dibantun ku kaula. Mangga. Di idinan mangga ari anjeun naonna kuring adina. Orayina sumuhun berarti pangeran dua ieu. Kumaha maneh rek nyebut naon oge. Loh dengekeun, manya nu disebut pangeran. Ongko yang serikeun ka urang teh tadi pan nyaho sorangan. Ongko ayeuna rek dibawa, pikir ku dinya, Bro. Bener da wala euy. Kumaha? Karesa moal dibawa asa jiga. Mangga. Nanging aya syaratna. Syaratna naon? Hiji syaratna lamun pun lanceuk dibawa kuring kudu milu. Oh teu bisa sabab kaula rek jalan ka luhur. Kawang-awang. Kadenge akar dibawa ka luhur geus di luhur dibebeutkeun ka handap genyur jeli akang betul mangkaning digebruskeun kana cubluk jabat teh genyur teh bau waduk bayangkeun waduh teu bisa kaulah kedah ka luhur sabab ieu rusuh teu tiasa lamun mangga kuring dibawa mangga lamun henteu wayahna we balik deui anjeun. Lamun aing maksa, lamun anjeun maksa, kuring aya hak pikeun bela diri. Wallah. Yakin ieu pangeran kawanina luar biasa ieu. pinter ya Luar biasa kawanina jeung apikna luar biasa. Hebat jelema ieu. Cik dites ku aing nepi ka mana kadijayanana. Bener anjeun moal dibikeun anu ngaranna sajiga moal bisa. Lamun kitu carana kaula bakal ngayakeun tindakan ka anjeun. Rek nyen tindakan naon ka kuring? Sok. Sok. Kadenge ku kitu ge. Bener da wala itu dengekeun. Matak lamun bodoh ulah nepi ka tulang-tulang ra. Sok.
mata kudu naik mani subuh teh kitu tiris teh mani beurang getara sih mah cik hayang nyaho nepi ka mana pangarti maneh ya lamun bener-bener didinya hayang kalancek kuring asa jinga dengekeun ku didinya bro kuring sanajan adina nep demi ngabela nu jadi lanceuk toh pati jiwa raga nyawa nu palar kaselamatan cek kuring nuhun da wala sami-sami moal cicingin aing salak wadi bener anjeun tegara aing tega pati tega dor tenang lawan tuman panas dipuji si goblok waing baledog cek waing lawan lamun si laing rek mawa dewek dong bari tupa tipu syok asaan heula pangarti aing wallah hebat ngaranna ge pangeran wanian ngan beungeut kita aduh Gusti beungeut jiga receh kieu ampun awut-awutan cek sasta jinga lamun anjeun lalaki langit langan jagat tilu lega jeng dor awas kowe hayo irit nuhun da wala aing lamun teu kieu cilaka leueuh Ya kitu ka. nyaan sida wala wala Adon ngemi ayam. da wala cicing keur ngami ayam heula ngumpulkeun tenaga di mana goblok jadi di leuweung aya mie ayam ieu monyet keur dagang cik kayaknya hendak pergi ke mana? Dah malam ya HP ke bulan dah euy. Mana lamun benar-benar anjing laki langit dengan jagat datang asa juga. Walah wanian anjeun sok aing nya nepi ka mana lah. Gerateangan daging aing anu ipis tulang aing anu rangu. Sok. Dek ti hareup pek. Dek ti gigir pek. Ti tukang prak. Sok. Pilih daging aing anu ipis. Percaya rek digigir rek dihareup rek ditukang digigir ti tukang dihareup teh meni wah kasep-kasep rek jelema wah laun pabalatak ieu bungut teh cik rasakeun sok kawan iya musik musik iya pas teu beuneu hebat anjeun teh sajinga aing atuh sok. Cik, cok deungelan aing. Bisi teu wani ti hareup pek ti tukang. Bener sok. Ayo. Oh. Yang nyaho. Sok. Hebat kuat. Hiap. Ayo. Poin. Oh, ceng nepi ka mana nya? Aing leuwih ti kitu teh pangarti teh. Edan jelema aing atuh. Kunaon batuk, nanti apa batuk? Hiap, poin. Hiap, poin. Aya kene jalan teh. Sok. Aya kene hebat anjeun kuat aing atuh geus deungeulana geus paeh aing sugan teh kuat bobodohan aing ngepreng aing mah hebat anjeun sok aing nyaho pas iya
asik asik wait Allah hebat di siku kuainya kuan deui wah ini aing nu cenah naon wah sabtu wah sapiep ya Allah kurang aja disebut asik ayo asik ayo ya wes wes wah kurang ajar sebangsat rasakeun siap ayo wait iya musik iya ayo goblok kan ngerampok dua kieu di kapung jah kurang ajar siapa begitu carana demi ngabuktikeun eta kadijayaan hei para denawa ayo wayahna ieu jelema kepung wakul bayang telak